Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Surat Al-Fatir ayat 28. Dina kesempatan anu ayeuna jual coba-coba nerangkeun karena masalah keutamaan jalma anu maca Quran. Tujuanana supaya orang boga keyakinan jeung supaya orang hafal bahwa nalika Quran dibaca eta teh seueur pisan kaunggulan anu bakal dipaparinkeun ku Allah jang jalma anu macana. Ieu penting kudu dibejakeun. Naon sabab bisa ngadorong ka urang ningkatkeun ka urang dina daek maca Al-Qur'an. Sebagian jalma loba anu teu daek maca Al-Qur'an. Bisa jadi ku teu daekna teh ku teu apal kana kautamaan kana kaunggulanana. Jeung bisa jadi ku teu daek macanana teh sababiah ku teu apal kana balukarna. Jeung bisa jadi kutu daek macana teh bener-bener teu apal kana Al-Qur'an. Ari Al-Qur'an teh wahyu ti Allah. Nu dina minggu-minggu kamari parantos diuningakeun lungsurna Al-Qur'an teh kumaha. Al-Qur'an al-muta'abbadu bitilawatihi. Hiji bacaan anu lamun dibacana jadi ibadah. Kun hiji-hijina saalam dunia bacaan anu dibaca jadi ibadah. Ek kaharti teu kaharti, rek paham teu paham, nalika Quran dibaca pasti jadi ibadah. Allah baris maparinkeun ganjaran ka jalma-jalma anu daek maca.
kudu sakumaha urang macana teu kudu loba sakamampuhanana mampu saayat teh mampu 2 ayat teh mampu sasurat teh mampu sajuz teh mampuna tiap geus salat hade mampu sapoe sakali alus nu ulah mah ngaku diri teu mampu jeung nu ulah mah teu pernah sakali-kali acan lahajakeun maca Al-Qur'an sokomo zaman kiwari mah fasilitasna ge ku Allah beuki dilobaan keur ngajawab kana alasan-alasan jalma-jalma nu tukang ngareles marukan keunana teh cenah ridu mamawa Quran teh marukan keunana teh bareurak mamawa Quran teh marukan keun teh cenah Quran poho tinggalin di imah marukna teh cenah teu boga Quran aya ge Quran di masjid di madrasah alasan atas karunia Allah Quran diselapkeun dina alat nu sok dibabawa ku jelema zaman kiwari naon eta teh HP handphone ai handphone teh ai handphone leungeun ari pon teh naon pon teh artina teh teu apal pon pon teh jauh beureun jadi nu jauh bisa jadi deukeut lewat perkara anu dicekel ku leungeun dina jero eta handphone aya rupa-rupa aplikasi diantarana aya aplikasi Al-Qur'an bisa dibaca di mana bae matak nu hirup zaman kiwari hisabanana di akhirat bakal leuwih berat jeung leuwih hese naon sababna nikmatna terlalu banyak nikmatna terlalu jauh berbeda jeung jalma-jalma nu hirup di zaman anu geus kaliwat jauh bisa dan mereka mah boro-boro yang bisa maca Quran yang Quran lagi boro-boro yang bisa diajar Quran jarang muaran ajengan kiai ustad tukang ngawuruk teh mereka mah jarang cecari basana ayeuna pabalatakkeun nepi ka cicing di jero imah di jero kamarna nagen nyumputna juru kamar ge ayeuna mah bisa bari diajar loba pengajian online zaman ayeuna maka kamu teu dimanfaatkeun wayahna hisabanana bakal leuwih berat jeung leuwih ketat tinimbang dihisabna jalma-jalma nu geus katukang lantaran fasilitasna ge loba leuwih-leuwih tinimbang jalma anu geus katukang komo kana di masalah Al-Qur'an nepi ka kiwari can bisa keneh maca nepi ka kiwari can bisa keneh maca tong boro-boro kana tafsir tong boro-boro kana terjemah tong boro-boro kana tajwidna macana ge can bisa-bisa acan naudzubillah mun teh mah disiksa siksaanana bakal beda jeung jalma-jalma nu bareto nah sababna ayeuna mah guru ngaji ceuk tadi gen pabalakan maruk moal di kitu-kitu moal dibeda-beda kitu di akhirat tempatna saling dakwah aja nu ngaran sisirikan teh leuwih ketat tinimbang di dunia sok aya sisirikan teh cenah ge ari ka si eta mah mun diseuri ari ka uwing mah meuning teu da abdi ge sarua budakna
nah cenah bagian mana hari situ mah 2 bagian cenah ari uing mah kudu sabagian padahal mah kuring ge sarua anakna sisirikan eta teh cenah ge sok pilih kasih ari kasih anu mah mani katempo cenah nyaana ari ka uing eta teh di akhirat bakal leuwih ketat sisirikan gitu teh. Naon sababna jelema pada mikahayang kana salah. Di dunia onaman cek paribasa urang teu bisa jalan ka kidul, bisa keneh jalan ka kaler. Kartilin, urang teu bisa jalan ka wetan, bisa keneh jalan ka kulon. Munang BLT bantuan di pamarentah bisa keneh urang mengubaran karepnya bisa teh mah aya nu sawareh menang nu sawareh teu ceuk anu menang teh ibu alhamdulillah cenah di mah ayeuna mah kabagean di desa teh syukur we cenah nyai atuh ari kitu mah da cenah ari ibi mah teu kabagianna naon cenah ieu teh heueuh nya cenah ge padahal mah cenah ibi mah cenah nu hakna teuing kunaon cenah nyai da ayeuna mah nu baleunghar ge cenah barareunang cenah nah cenah ieu teh teuing kunaon teuing di mana cenah melongna nu sangsara mah beuki sangsara nu beunghar mah cenah beuki beunghar tapi lakeun we cenah nyai ibi mah ditampa we bisi teu meunang oge sugan bede jeung sugan rezeki mah di mana wae cenah ge bisi teu tidinya ge bisa keneh heubeurah karena itu bisa keneh nu jojodoanana teu tulus lain cenah para tomat jeung anjing hubungan teh si eta teh nah geuning teu jadi ayeuna geus lain teu jodohan we narima maneh kayaknya narimakeun we aing geus kudu kumaha deui lain bisaan cenah maneh eta keur narimakeun kitu mun uing mah bakal datang cenah ka ditu aing mah dilabrak keur kawin keur akad teh dicegap ku uing mah stop aya kuteun teuing jeung ulah bobogohan 10 tahun ayeuna kawin jeung batur nu anyar wau tukang kiridit apa kaya tetep rasakeun pisan sia ai jeung urang tadi pisan diupahan geus si sabarnya aya bagian takaran masing-masing tapi kan nerima loba keneh awewe mah piliheun loba keneh awewe mah teaheun loba jaman loba anak abah itu parawan unggul 4 dan cenah geus kebeuk anak 5 heukeun we loba keneh ke urang neangan deui ka ditu loba pisan bisa keneh heubeurah di akhirat moal bisanya eueuh jalan deui da kudu salamet orang-orang di akhirat mah teu meunang cilaka moal aya anu bagian soranganana digaridokeun dicopot ku batur moal aya moal aya milik urang sorangan diridokeun eta milik dicopot ku batur moal aya di dunia mah bisa keneh urang diomongkeun ku batur eta naon apa entah lain si anu teh geuningan sia ka batur teh ngomong kitu ajek saha eta teh guyur ieu teh apaleun karep teuing ngomongkeun aing heug teu kajeu beuki mah kanjeng Gusti karep teh moal manutnya nah geuning teh turun aing kudu makamu pada kitu di dunia di akhirat moal bisa kitu mana si goblok teh nunggukeun aing balik bara teh ha Aceh naon Gusti abdi neangan nu ngaran eta kitu kunaon didakwa
naon sababna ngomongkeun uing bareto di dunia biasa sisirikanana teh gede jeung pandangan dialog di ringan-ringan di akhirat dina waktu aya jalma anu sangsara eta jalma nu sangsara teh di dunia tara kaekeun salat alasanana teh pedah sangsara ku kasangsaraan anak manehna boga rasa kudu ikhtiar kasab samaksimal-maksimalna nepi katinggalan ibadah salat tara puasa tara si eta naon sababna alasanana teh riweuh pedah sangsara neangan kasab neangan duit neangan harta dalilna jang maraban anak pamajikan ai kewajiban ditinggalkeun ditanya di akhirat kunaon anjeun bareto tara salat tara puasa ngejawab rahmanana Gusti ampun paraun Gusti abdi teh matat bareto di dunia tara salat tara puasa tara ngalakonan kewajiban lantaran abdi teh kagulung kariweuh Gusti bareto maparinkeun kapakiran kasangsaraan ka abdi pamajikan abdi kabawa sangsara ku pedah kaya sangsara abdi anak abdi kalaparan pedah abdi na sangsara lamun abdi teu bener-bener usaha ikhtiar kasab musanya maka keluarga abdi bakal katoler-toler untungna sangsara kadituna leuwih sangsara lumapak abdi bebeakan Gusti oh gitu aja ya malaikat sok bawa ka dieu nabi kami Nabi Isa alaihissalam Nabi Isa teh nabi mitu boga nanaon ceuk ti heula disebutkeun Nabi Isa mah nomaden apa nomaden teh tetep dina hiji tempat kos khuruj datang ka dieu dakwahna teh datang ka dieu teu gaduhna naon minggu kamari kapan dibejakeun Nabi Isa jeung ibuna cicingna teh di gunung duwi ka Sayyidah Maryam awakna di mana di gunung lain di mah yang teu gaduhan bumi teu kagungan patempatan mata didatangkeun ka Nabi Isa alaihissalam jang ngadakwa jalma-jalma anu sangsara bung ibadah Isa bawa ti Gusti bareto kama anjeun ku kaula dipaparinkeun harta loba anjeun dipaparinkeun kamegahan anjeun dipaparinkeun kabeungaran naon dipaparinkeun ku kaula ka anjeun kamiskinan kasangsaraan Gusti memang eta nu dipilih ku abdi miskin anjeun miskin sangsara tapi ibadah anjeun kumaha fungsi anjeun ninggalkeun ibadah ka kami tekantos ujung-ujung abdi ka emu geura ninggalkeun ibadah ka dampal Gusti ceuk Nabi Isa tah eueuh ku anjeun hirupna leuwih ripuh tinimbang anjeun tapi ibadahna teu pernah eureun yang geus eueuh geus kakinya mah eueuh nu bisa ngadebak eueuh nu bisa ngeles eueuh nu ditampa alasanana pedah ninggalkeun ibadah aya jalma anu geuring anjeun bareto kunaon para ibadah Gusti kapan salira teh maparinkeun panyawat ka diri abdi abdi teh bareto ka dipaparinkeun panyawat lumpuh ku dampal Gusti kulumpuhna abdi bareto di dunia dugi ka abdi teu tiasa ibadah kadampal Gusti oh gitu malaikat canak Nabi kami Ayub alaihissalam Nabi Ayub teras dicanak ku malaikat disumpingkeun ka tempat hisaban
tempatna jalma-jalma anu ngarawes dirinya apali anjeun saha Nabi Ayub Nabi anjeun ya Allah apal kumaha kaayaan mah henteu Ayub bareto anjeun kungsi dibere ku kami penyakit kandanan jika kumaha penyakit anjeun saking ripuh-ripuhna Nabi Ayub alaihissalam dipaparinan penyakit ku Allah cek para ulama ieu mah saking ripuh-ripuhna jang ayeuna moal aya nu ngabandingan kana ripuhna penyakit nu dipasihkeun ku Allah ka Nabi Ayub alaihissalam moal aya salam dunia timimiti jelema diciptakeun nepi ka jelema eueuh moal aya nu ngabandingan kana ripuhna penyakit nu dipaparinkeun ku Allah ka Nabi Ayub alaihissalam Nabi Ayub kur tinggal letah jeung hate daging biak kabeh kur tinggal letah jeung nu disesakeun ku Allah teh dua organ letah jeung hate kabayang teh kulitna geus beak parolong digegelan ku bilaku geus bubuh ai daginganna mah cek disebutkeun nage tinggal hate jeung letah kabayang hate jeung letah awakna geus teu mangrupa jiga awak aya nu kaos kitu penyakit moal aya Ayub tembak Gusti ajeun bareko dipaparinkeun ku kaula penyakit nah eta penyakit teh mata ngerenkeun anjeun kana ibadah ujang nepi ka era Nabi Ayub nepi ka boga rasa ka era nepi ka istilah bahasa dibere nikmat ku Allah anu samemehna dipaparinkeun panyawat ku istrina dititah ka atuh geura nyuhunkeun mangka Allah isinya Allah teh maparinkeun kaula nikmat sakitu puluh tahun katuruh ayeuna Allah maparinkeun nikmat ka kaula can nincak kana waktu nikmat dipaparinkeun ku Allah ka kuring eta cek Nabi Ayub kungsi anjeun eureun tina ibadah teu kungsi tah dewe ngeles padahal mah loba cara aja salat mah kapan teu bisa nangtung bari teu bisa diuk bari nyangigir teu bisa nyangigir bari nangkarak teu bisa nangkarak bari kicep teu bisa kicep ku hate teu bisa ku hate disolatan modal babari teu wudu kudu kucai teu meunang kucai lantaran matak nambah penyakit di satu kutana disebut tanah teh tayamum saking ku digampang-gampangkeunana mata eueuh alasan mata lamun zaman kiwari eueuh nu bisa maca Quran teu daek maca Al-Qur'an teu daek diajar Al-Qur'an wayahna siksana hisabanana di akhirat bakal leuwih-leuwih tinimbang siksaan hisaban ka jalma-jalma nu hirup di zaman baheula ngerti teu HP bareto pajak hayang ajengan di hararese sakali teh aya ajengan hiji ditewak dipenjara dibunuh bareto ayeuna ngapa balata aya Ustad Hoer aya Ustad Iong aya Ustad Septian Ramdhani Ustad Ilham Zuhur ayeuna gerak salat berjamaah di masjid Allahu Akbar jajaran kedua teh pinuh di salorban hungkul kitu lin jajaran kaduana pinuh anu berjabatan hungkul jajaran katiluna jajaran kaopatna pinuh ayeuna Ustad ajengan teh salieun breh aya di mana-mana jangan aya di mana-mana ieu teh netelakeun zaman tereh deukeut netelakeun zaman tereh deukeut
lamun mesin tereh paeh ngahiungna beki tarik. Yuk ajengan geus loba geus babak. Manu diajarna beki murangan. Kajeng aya nu diajar teu daek ngamalakeun. Mata ku Allah dina ayat anu tadi dipaparinkeun naon teh? Dipaparinkeun pang bebenyo. Naon pang bebenyo na? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Surat Al-Fatir ayat 28. Saestuna jalma-jalma anu maraca kana kitab Allah hiji wa aqamus sholata anu ngadegkeun kana salat dua wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah tilu nu ngainfaqkeun dina sawarehna harta anu parantos dirizqikeun ku Allah sirran wa alaniyah, rek secara susulumputan atau rek secara terang-terangan. Nutilu perkara eta teh yarjuna tijaratan lan tabur. Maka ketika ada harapan daripada mereka, lamun teh mah jalma nu daek maca Quran boga harapanana yarjuna tijaratan lan tabur. Lamun teh mah jalma anu ngadegkeun kana salat tuluy manehna boga harapan, maka harapanana teh yarjuna tijaratan lan tabur. Lamun teh mah anu daek sedekah ngaluarkeun sebagian harta nu dipaparinkeun ku Allah kanjenganana rek secara ketembakan rek susulumputan, ketika maranehna boga harapan maka harapanana teh yarjuna tijaratan lan tabur. Naon ari yarjuna tijaratan lan tabur, maka mereka mengharapkan tijaratan sebuah perniagaan lan tabur anu moal matak nilakakeun moal matak karugikeun. Ieu jaminan ti Allah yang jalma anu malakonan tilu perkara urang bahas hiji. Ketika jalma madaek maca Al-Qur'an tuluy eta maranehna teh boga harapan ka Allah, harapan apapun itu maka harapanana moal disia-siakeun ku Allah. Mereka tidak akan pernah rugi. Mun teh mah maca Al-Qur'an sayat, maka sayat eta moal matak ngarugikeun kanu macana. Mun teh mah macana beak sasurat teh dibaca dengan sajam, maka waktu anu dipake eta moal matak rugi bakal digantian ku Allah. Kitu. Lamun hirupna teh aku maca Al-Qur'an,
lantaran sapoe saputing manehna namah dikeureuh digeder di mana baik di imah dibaca teu di imah datang ke masjid geus salat baca deui aya waktu nyalse daripada loba ngomong mubah tibah kepedah fitnah usah hasud ka batur jeung sabangsana meuning keneh muka Quran muka HP muka aplikasi Quran dibaca Al-Qur'ana meunang sajud sapoe beak sabaraha waktu dikalikeun yarjuna tijarata lan tabur maka apa yang mereka amalkan itu tidak akan pernah menjadi sebuah kerugian. Ayat hanut kan ada itu ayat itu lamun anjeun beak dagang beak usaha beak waktu dipakai usaha ketika Allah bagian jang ibadah Allah bagian jang naon kewajiban Allah jang pasunatan nepi ka teu kabagean waktu jang maca Quran nu di anjeun ku anjeun dianggap eta mata nguntungkeun wayahna itulah tijarah lain hiji perniagaan anu moal mata rugi tapi hiji kalakuan hiji pagawean anu mata jadi karugian ek sadar teu sadar eta mah kopek ek percaya syukur ek percaya baik terserah sabab geus boga jalan hirup masing-masing dibejakan atos narima beja atos silahkan kantun nampak kantun ngamalkeun kantun hirup pek siga kumaha gayana terserah cek Nabi mah kaifa syi'ta kumaha anjeun bae sok mau jadi santri mah ya tijarah talan akur hiji perniagaan anu moal mata karugi datang karugian kanjeun saha wae di mana bae nu ngabogaan budak keur ngaji pokoknya tong disingsieunan ku hirup bakal balangsak di dunia umat maneh ai maneh teu ngaji keneh ek ketika irahan ngaji duka sadicitah pernah jadi guru lain kitu maneh teu umur geus umuran babadan anjeun mah kapan tuh aya nu geus ngagegenol anak 4 aya nu geus boga gitu aya nu geus ek incuan da kawina keur sekolah SD dikeroyeuh ari anjeun kieu mah moal kieu bae dakeun aya mangsa jeung waktuna tong disingsieunan dibere harapan sing opat tijaratan lan tabur naon cenah moal ngarugikeun moal datang karugian nu jauh dijugjug akan diteang ka dieu ge 22 peuting ditungtung dunia datang ka kiara lawan ka Madinatul Almam insyaallah hari maneh maka ketika engkau punya harapan yarjuna tijarata lan tabur maka harapanmu tidak akan pernah merugikan karena itu anu geus nepi kana umur 25 tahun heucan payu-payu can aing daekeun tong boro-boro santri parawan ini ge kabur wayahna sing tenang tong rempan naon sababna ketika engkau punya harapan pada Allah yarjuna tijarata lan tabur maka harapan itu tidak akan Allah sia-siakan moal mata karugian nu rugi mah nu teu daek maca Quran nu teu daek diajar Quran nu teu daek diajar kana macana diajar kana tafsirna diajar kana asbabun nuzul seluruh seluk-beluk berhubungan jeung masalah Al-Qur'an ta eta bakal rugi mah teh nyatana kapan karari gitu yang ngajinya ngaoseun abah di mana yang ngaji teh di kiara lawan syukur
duakeun ku apa hujang teh bener-bener gageungan geus kolot mah geuning garasya keun moya mah dina ge butuh duit teh geus kolot mah dibutuh geuning hayang jang naon kabeh mobil darapan da geuning cokro da geus ayempo boga mobil 10 geuning da cokro da geus ayempo ya geuning teu ngeunyah-ngeunyah acan tangeuh modal mah teu dibawa geuning mobil teh duh obat tuan-tua ge kamari boga imah gedong munyang bebeakan teh ngoyanya munyang bebeakan teh ngoyanya nepi ka yeuh maneh hanya teh heuh geuningan paeh kamari geuning teh kubuji-kubuji acan jeung imahnya mata kayasannya mah ayeuna cang geus joyot hayang mata Tuhan benyeuy teh geuning diajar deui eya kapan abah teh ek diajar deui era kapan abah teh ek minta panguyukan keun kapan anya abah teh ek minta pangurukan keun era kapan abah teh anjing mah nyonya nya daun enye cuma nyunayahna ari mah teh sorangan loba nu salahna anjing jangan nyung jadi balaringung ngeutuna teh aing makna neng makna ari maca ai teu macanya kumaha ari macanya kumaha nenang nyenyungnya nyenyung bararingung gitu kaduhung jang aing jeung saurang lo urang jeung saban jalma nu kumalanang di alam dunia nu ngakukeun dirina muslim kan yang nyenyung kaduhung deui gitu matakan saur nabian cenah ngadawuhkeun nu katampi ti Abu Hurairah teh anjeunna ngadawuhkeun sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuring parantos nguping ti Kanjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngadawuhkeun kana yarju liqa Allah fal yukrim ahlallah sasajauma anu ngarep-ngarep penaksaran Allah di akhiratna maka fal yukrim ahlallah maka kudu daek ngamaruyakeun ka ahli Allah sajalma anu hayang panginjin Allah hayang panginjin Allah teh jang nikmat nu paling bakan teh nyaeta surga mala ainun ra'at wala udunun hiji nikmat anu teu pernah ada mata yang pernah memandang keindahannya maneh pernah nempo awewe penggelis teh siga naon we pernah teu nu dianggap urang penggelis-gelis teh pernah teu cek we ailis nawati panggelis-gelisna pernahnya pernah lah pernah teu ngadengi hiji tempat nu indah-indahna pernah teu pernah orang kamari ti ditu ti Pangandaran Pangandaran sekat ngareunahun teh mojay ngareunahun komo we mati Monas di Monas mah aya es krim Badang heug hese digegel lain es krim atuh eta mah emas eta rame teh pokona mah heug ka Ancol uing teh rame pisan datang ka tilu uing mah teh Angkasa pernah ngadengen gitu tempat penghade-hadena ngan masalah surga nikmat moal aya jalma nu kungsi ngadengi jika kumaha adapun keterangan tentang surga itu jauh jeung kanyataanna hanya sebatas naon teh teuing kumaha buktinana sok jiga kieu we ngadongeng ye dibeja jiga ngabejakeun kieu ye ari planet
Jupiter teh eta teh 1000 kali lipat tinimbang bumi. Kebayang teu badagna bisa teh diomongkeun, kabayang teu omonganna teu kabayang sagede kumaha 1000 kali lipat teh. Ari kasepna Ilham teh 1000 kali lipateun anu sorry eta engke bakal kasep di akhirat. Ilham bakal kasepna luar biasa tinimbang ayeuna. Bisa kabayang teh jiga kumaha, jiga Tom Mingse, jiga Michael Jackson, atau jiga Adam Jordan. Teu kabayang jiga kumahanya, bener lagi kabayangnya. Di surga aya nikmat nu panggedena deui. Naon eta teh? Surga teh aya tingkatan-tingkatannya. Aya 8 tingkatan, cek sawargi lama 7 tingkatan. Nu pangluhurna teh surga fir, daus tempatna para nabi, tempatna para syuhada, tempatna para rasul, tempatna para aulia. Nikmatna ge beda jeung nu kadua pasti nanya. Jeung nu katilu pastina bedanya. Ngan tina kabeh surga eta aya nikmat nu paling buana deui. Pernah dina hiji kisah disebatkeun. Aya ahli surga ditanya, "Cukup?" "Cekap." "Ahlu bener?" "Cukup." "Cekap." Bisi aya tambahan deui. "Aduh, kumaha deui atuh nikmat teh?" "Aya keneh teh nikmat nu paling nikmat tinimbang ieu cek anjeun." Nikmat tu paling nikmat moal aya bandinganana ditebak aya keneh nikmat anu leuwih tinimbang ieu. Kacenghok tah ahli surga. Naon eta teh? Ningali kana Allah wujuh yauma idzin, maka pada waktu itu mereka ahli surga akan melihat zat Allah. Tak eta nikmat nu paling gitu jangan. Jing anjeun garanya dahareun dahar nu paling limah cek anjeun naon? Nu beuki baso, nu beuki seblak, naon pong, nu beuki pecel. Sok dahar ngantong di pelong. Kukuring anjeun dibere dahareun ngeunah pisan ngan wayahna tong di pelong. Cik kira-kira ngeunahna poal moal. Tetep euy, teu poal ngeunahna oge. Ilham anjeun kawin jeung taritanana teh awewe teh geulis pisan. Gelisnya gelis pisan ngan wayahna teu mimitiakan nepi ka satuluyna teu meunang di pelong. Kira-kira anu ceuk bejananya geulis teh betah poal moal. Aduh euy bakal aya bedana angger teh hayang melong atuh da anjeun mah tong boro-boro kitu di kopong hayang we nyolokan eta ka jempol suku geus puguh bau da diamuan deui ayeuna eta teh lain kakarangan nyokelan kitu teh. Nah calana aya nu koneng dina kopet ya dicoel atuh diamuan geus puguh kopet eueuh seunit tetelan nambeuna teh campol lamun teu dipal. Sok aya nu seungit ka hiliwir tak keur leumpang. Hiliwir. Seungit euy. Nanya euy. Poal moal tah mangihkeun rasa seungitna mun teu dipelong. Sileuwir ka dieureun. Harum kieu ieu parfum, aduh mani harum kieu aya di pelong teh nini jadi teu ngeunah bener teu
di tengah jadi pahit beda deui hilir karena irup biasa wae pas dipelong wih geuning paingan ngeunah teteh geus dipelong mata tong nyapirakeun nikmat panon ieu luar biasa Allahu Akbar gunakeun manfaatkeun nikmat panon ieu ulah dimomorekeun nu mata kaya nikmat nu paling badag nyaeta ningali zat Allah hayang teu ningali zat Allah anjir mun ditanya hayang teu ningali zat Allah maka sarwajeun hayang teu meunang nikmat nu leuwih tinimbang surga arti teu lantaran di jero surga aya nikmat anu leuwih badag tinimbang eta nyaeta ningali berharap ketika kalian berharap ingin mendapat nikmat itu yarju nah liqa Allah engkau berharap ingin bertemu dengan Allah maka falyukrim ahlahu muliakanlah ahli Allah teh mah kapan cek apa kana Quran teu apa tafsir teu apa asbabun nuzul kapan Allah mah teu boga ahli Allah mah kapan teu boga keluarga Allah mah kapan teu boga ahli matak sahabat aya nyaroskeun anjeunna ya Rasul halillahi azza wa jalla ahlun ya Rasulullah naha ari Allah teh eta gaduh ahli gaduh keluarga atau lebih itu kapan dina surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah mah kapan teu anakan teu dipianakeun terus apa Allah gaduh ahli cik sahabat eta teh kumaha ahli eta teh cek Nabi naam Allah teh gaduh ahli gaduh keluarga da sahabat beki panasaran ya Rasul manhum ya Rasulullah saha keluarga Allah Kanjeng Rasul lajeng ngawaleun disebutna ahli Allah teh nyaeta ahlullah di dunia alladzina yaqra'una al-Qur'an keluarga Allah di dunia nyaeta jalma-jalma alladzina yaqra'una al-Qur'an mereka lah orang-orang yang membaca Al-Qur'an jadi mereka lah orang-orang yang meneliti Al-Qur'an dua mereka lah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an opat mereka orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an itu adalah ahli Allah mata tong sembarangan bisi aya nu keur maca Al-Qur'an awas omat eta teh keluarga Allah bisi aya nu keur qiraat eta teh keluarga Allah bisi aya nu keur murotalan eta teh keluarga Allah bisi aya nu keur diajar maca Quran eta teh keluarga Allah bisi aya anu ngamalkeun Quran eta teh keluarga Allah maka jalma nu hayang panggih sareng Allah teh wayahna dituntut kangge ngamuliakeun ka ahli Allah keluarga Allah mudah-mudahan urang sing kabawa amin atau teu hayang ulah jadi hayang keluarga kaasup aya maca Quran teu pernah diajar teu pernah macana gitu bisa naudzubillah cek Nabi Allah man akramahu
faqad akramahu wa a'tahul jannah. Sasa jalma anu ngamulyakeun ka keluarga Allah faqad akramahu, maka Allah bakal ngamulyakeun ka eta jalma, wa a'tahul jannah jeung Allah bakal maparinkeun surga ka eta jalma. Kitu ngamulyakeun ka keluarga Allah maka bakal sarua jeung ngamulyakeun ka Allah. Anu ngamulyakeun ka Allah bakal dibere surga. Hayang teu taksi semangat diajar maca Quran teh nya. Insyaallah mudah-mudahan. Sabalikna cek Nabi wa man ahanahum, sasaja anu ngahinakeun ka keluarga Allah faqad ahanahu, maka eta jalma teh geus ngahinakeun ka Allah wa adkhalahun nar, jeung Allah bakal ngasupkeun kana neraka. Ya, bisa nu maca Quran tong dibalelan euy. Bisa aya nu diajar qiraat tong dibalelan gagapah para ratu sarua aja ngabalelan ka Allah. Engkena bakal dipalangkeun asup ka neraka. Tak sok dialajar maca Quran sing alus sing raresep maca Quran. Kantos aya jalmi nu naros ka Abu Hurairah perkawis kaunggulan jalma anu ngamulyakeun ka ahli Allah. Ya Abu Hurairah ma indallahi ahadun aqama min hamilil Quran. Nah, di Allah aya anu ngamulyakeun nu leuwih mulya tinimbang anu nyanakan Al-Qur'an atana pintu ahadun akramu min hamilil Quran. Ala wa inna hamilal Quran indallah akramu min kulli ahadin illal anbiya. Jalma anu mikul kana Al-Qur'an hirupna bareng jeung Qur'an, Qur'an dibabaca, dipelajari, ditaliti, diamalkeun, maka eueuh nu leuwih mulya tinimbang eta kecuali para nabi. Eueuh nu bisa ngelehkeun kamuliaan aja. Eueuh nu bisa ngelehkeun kamuliaan. Nabi kantos ngangemkeun saur Nabi ala alimukum bi afdali ummati yaumal qiyamah. Sahabat kaula sadaya naha tak pernah ngawurukan kuring karanjeun kabeh perkawis umat kami anu paling mulia di poe kiamat. Tuluy para sahabat teh ngawaler balakan tenan ya Rasul. Nabi ngadawuh alladzina yaqra'una al-Qur'an idza kana yaumal qiyamati yaqulullah azza wa jalla. Jalma anu daek macakan Al-Qur'an di poe kiamat Allah bakal ngadawuh jangka jenazah. Ieu teh kamuliaan jalma nu maca Qur'an. Aya semangat. Aya arek maca Quran bae, ek dipelajari Quran bae, ek diamalkeun Quran moal. Ulah pengajian tentang gibah tuluy balik ngaji bari lempang ngagibah batur. Leuheung kita geus di jalan eta melebah ieu mah keur ngaji tentang gibah da guruna di gibah. Parno. Allahu Akbar. Ngaji tentang fitnah keur ngaji ngariung tah nu dipitnah teh guru nu keur ngawurutna. Amalkeun saeutik-saeutik beh atuh dihanca. Ayeuna urang teh euy ieu ngahanca tentang letah
atuh ayeuna mah urang teh tara ngagibah da lantaran gibah teh diancam ku Allah. Ayeuna mah tara mitnah lantaran mitnah teh diancam ku Allah. Tara ngahasut lantaran hasut teh diancam ku Allah. Tara namimah lantaran namimah teh diancam ku Allah. Hiji-hiji we. Mun sapoe teh nya hasud nya gibah nya hasud nya namimah nya fitnah atuh hiji-hiji piceun. Nepi ka saeuweuna. Amalkeun pada ngaji teh lebar ada ngingkik panas-panas sejauh-jauh cek Nabi nyangkeun tadi teh Allah Subhanahu wa taala teh dawuh di akhirat jalma-jalma aya jalma-jalma anu baheula di dunia teh tukang maca Al-Qur'an. Tah Allah ngadawuh ka eta jalma-jalma teh. Di dinya teh euy. Aya saha tah? Aya wi. Aya eta. Aya Mang Apung, aya Wah Haji Andika. Aya Wah Haji Obed. Aya Wah Haji Momod. Nya Wah Haji aya engke teh geuningan. Aya itu tuh Pak Guru aya engke Pak Guru Wadidau insyaallah aya bakal kagero kumaha kang gerona ya Jabrail nada fil mahsyar awaman kana yaqra'ul Qur'an Jibril gero mana gitu jalma-jalma anu sok maca Quran mereka di dunia mana sok mana nu maca Quran mereka di dunia sok kadia weh amin gitu sok kadia tah hoer di kita kalau ulang-ulang gitu aja kadia itu Septian Romdoni sok kadia ya kadia eta keur naon di dinya mulai bidadari engkeng can dia acan cenah ge geus naongan diharap geus naongan eta keur naon di dinya keur naon kade ngumpul kabeh tukang maca Al-Qur'an kabeh dikumpulkeun ajar saha Ilham baca Quran tara kapung oyahna nu sakapung-kapungan mah kata ari ajar abi etik coba baca Quran tara kosong tepok beak gibah aduh palingan beak gibah lebar geus maca Quran peuting-peutingna isuk ngumpul di warung ngomongkeun beak amanana alim malaikat gusur wayah fayakufuna sukupan baina yaday rahman maka eta jalma-jalma nu tukang maca Quran di alam dunia teh dikumpulkeun di akhirat ngajajar di payunan rahmatna Allah Subhanahu wa taala la yatakallamu ahadun minhum hatta yakuna Nabi Allah Daud alaihi salam teu aya hiji jalma anu wantun nyarita dina kumpulan eta kaeta Nabi Daud alaihi salam Daud sok baca wajan Quran Nabi Daud baca Al-Quran Allah nyarios berkalam deui wae kasadayana ahli Quran anu ayat dina waktu sarita ikra'u warfa'u aswatikum sok baraca ku aranjeun kabeh Al-Quran ayeuna jeung tararikeun sora-sora aranjeun sadayana tidinya aya Septian Romdoni geuningannya tidinya teh aya Angga Darmagi
dahar 5 ngaku hiji. Tidinya teh aya Mang Apong, tidinya teh aya Hoerudin, tidinya teh aya Ihsan Nawawi, tidinya teh aya Mang Andika, tidinya teh aya Pak Guru Wadidau, jeung sabangsana BFI Wa'ruf, jeung sabangsana Araraya. Wih, qiraat babarengan, tahfidz babarengan, murotal babarengan. Di mana? Di akhir. Matak maca Quran parikeun ulah lalawan. Komo jang diajar mah. Hayu we mawon. Aya jomblo kami pangijeung A bewerna calangap, pangijeung E bewerna manyun, pangijeung E bewerna nyengir. A U I A awani A naminal mu'ayni mu'inamu awnamu unamu A an ani A I A U A A I I U tarik mucatet dong dilawan-lawan. Ikra'u warfa'u aswatikum, so baraca Quran aku arajeun kaweh dina waktu ayeuna. Wih, was Nabi Daud mimpinan. Nabi Daud teh jangsuan karena sae pisan namun Nabi Daud tos macakeun wahyu. Kitab naon? Zabur diturunkeun ka Nabi Daud. Nabi Daud maca kana kitab Zabur, heug aya manuk ukur hiber tepluk lagan. Cai areureun. Nabi Daud lamun tos nyuwantan manuk nuker hiber murah, cai nuker ngocor eureun. Saking indah-indahna. Dina keterangan nu sanes sadaya para nabi itu nalika macakeun Quran teh macakeun wahyuna teh sok dilantunkeun, dilagamkeun. Itunya ngantong make lagam dangdut kajeun. Qul huwallahu ahad, teu meunang Allahus samad ulah. Geus aya 7 lagu tah Bayati, Soba, Hijaj, Ros, Jiharka, Sika, Noni, Nihawan, 7 lagu tapi pakai. Udah bisa diajar mana loba nu bisaeun. Oke. Kages kopa kaduhung. Gitu. Bangga tuh. Baca. Bahasnya Allahu Akbar. Hafal di akhir. Wah, kori sadayana halalatir. Cek maneh ke hadir. Mentang letikna. Udah waktu jalan padang. Nutu rek para rek maca Quran, wah bisa. Sok baca Quran, tuluy aranjeunna maca Al-Quran kalawan make suanten anu pangsae-saena jang halus. Sok anjeun make lagam jeung lagu anu ku anjeun bareto sok dibaca atau sok dipake masing-masing nggunakeun lagu-lagu anu hebat luar biasa. Quran atuh dibacakeun make lagu. Salah jengawah nangan kata ahli Quran. Ya ahli, hai keluarga kami, akalipuna man asal ilaikum dari dunia nah anjeun teh nyaho. Saha jalma nu pangalusna tinimbang aranjeun kabeh di alam dunia. Tuluy eta ahli Quran teh ngawaleur payaquluna na'am ya rabbana. Sok tas
sabada kitu mah Allah maparinkeun parentah ka eta ahli Quran anu tadi maraca Quran teh dipimpin ku Nabi Daud alaihi salam arinit anjeun kabeh teh idhabu ilal masar idhabu ilal masar fakulu man arabtumuhu yadkhulu ma'akumul jannah sok ayeuna mah aranjeun sadayana geura angkat ka padang mahsyar. Padang mahsyar teh hiji tempat anu legana eueuh batesna nu di dinya panon poe ngorok bari deukeut bilanganana lain hiji 7 kaayaan jelema balu ligir eueuh nu diacuk hiji-hiji acan aya nu rupana kawas bagong aya nu lempang normal aya nu lempangna ku beungeutna aya nu lempang ku beuteungna aya nu lempangna teh ngengsot rupa-rupa kumaha amal-amalan ke di duniana eta teh padang mahsyar aya jalma nu kalaput ku kesang jeung campur getih lantaran saking ku panas eta di padang mahsyar ahli Quran mah dipisahkeun. Nancena tadi saat nos maraca Quran diparentah ku Allah aja ya ahli sok aya nama geura arinit ka padang mahsyar geura pilihan ku anjeun jalma-jalma nu rek asup ka surga jeung anjeun eta seungar nu kulintingan mana bapak mana mangnya keur kieu Allah bapak eta kunaon dibawa dicana asup kana sur dah asup kana reng-rengan jalma nu bakal kasur nah itu butuh ke macan bakal dipika butuh anjeun teh nu bala toko di dunia diledek kuninganna naon mas anjeun bakal butuh ke wah ajak wah saha eta wah eta wah kabeh jangan kudulur geus kitu mah kerja santri mah orang kudulur geus jadi ajengan geleg-gelegan mobilna mewah imahna mewah duitna loba dulur eta teh ieu teh uangna pangi di jalan nyata kawawu ieu teh uang mana wa atur wa batur wa eta wa dan keur sangsara mah nu ngaku dulur geus beunghar mah kabeh mata aya statement status kamu wahai teman-teman pacabaha cukup hidup ini banyak uang tak perlu banyak dulur sebab lamun geus loba duit kabeh ge ngaku dulur gitu woy ngerinya watir wah yuk mang ngiring mang mal bisa kumaha jalma nu daekna dipilihan dititah ku Allah neangan jalma-jalma nu rek dibawa barang asup kasur tah eta kaunggulan ahli sur ahli kur ya juna tijar talang tabur kacapre ku Allah bakal digantian dengan sesuatu yang sangat menakjubkan. Sing sadarnya hirup teh bukan hanya di dunia. Dunia ini hanya sementara. Oke. Bisa gitu sadayana kacana yang anger be geuning nu kabawa mah teh nu hade kitu tah nu aya pakuat pakait jeung manehna nu aya pakuat pakait jeung anjeun eta teh ku kahadean ti Allah mampu kitu ih ari anjeun Allah lamun Allah geus netepkeun maka Allah jalma anu bisa
eta mah ketetapan di Allah. Ya. Harita fungsi kawas dia contoh ya. Lamun Allah rek nyalametkeun maka selamat. Allah rek nyilakakeun maka cilat. Di dunia ini kita hidup yang terlalu banyak dan penuh dengan kebaikan dari Allah. Karena itu, iya panon, lamun ku Allah teu disalametkeun jang geus coplok. Sakali dipake dosa geus parem teh. Komo kerja mana Nabi Musa? Hayang tobat teh kudu mayahan karep. Nyen kesalahan hayang tobat, maka tobat teh bunuh diri. Ai urang mah teu kitu. Naon sababna? Kamuliaan ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi loba keneh anugerah ti Allah mata ulah aya amal nu patut disombongkeun eueuh. Amal urang kan tentu ditampa ku Allah. Teu sabaraha hiji ditarima ku Allah nanggeun. Teu sakumaha ditampa ku Allah nanggeun. Kur Allah mau apaleunana we. Matak dina hiji waktos aya Syekh Asibli dina hiji waktos nyimpen. Abu Bakar Asibli anu ngalapadkeun ieu ya. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahim fahabli taubatan wafir zunubi fa innaka ghafirud dambil azimi. Eta teh kenging Syekh Abu Bakar Asibli. Eta jang masyhur nya aranjeun di Arab kali nu bala teu dinanyikeun ku Marsana. Mugi aduh Gusti hati sanes ahli surga ngan teu kiat pamilebet kana neraka. Eta da pujana nu teu apal kana bahasa mah diguguyankeun eta teh. Engkau cenah tadi cenah teu asup naon teh abis seres ahli surga tapi ka neraka mumbul hayang kumaha atuh maneh teh. Eta teh Kyai Abu Bakar Asyib dina hiji waktos anjeunna nyimpen teh tos kiamat anjeunna di akhirat nyimpen. Da kitu ari Jami Soleh mah nyimpen ge teu kapok di akhirat. Beda jeung jalma nu goreng cara urang mimpi teh jeung pocong. Mimpi teh dibakar kulintingan haeuh we umpat tadi. Umpat tadi tuh aya pocong acok-acokan geuningan. Teu kitu hese usik awak teh. Lantaran ditumpakan bulu kieu teh. Dan mana tuh sarana tarang ngaduan heula aja. Cek Nabi ulah kasare samemeh minggawe apa perkara. Hiji ulah kasare samemeh umroh jeung haji. Kadua ulah samemeh ulah sare samemeh meunangkeun ridho sakabeh jalma mukmin salam dunia. Dua we heula eta. Kapilu ulah sare samemeh ngomberekeun abdi di sarebu. Bisa mah. Eta Sayyidah Aisyah diketukeun, "Ya Rasul, kedah kumaha abdi tengah peuleut kedah umroh jeung haji heula?" Sing horeng kecek Nabi sah saja anu
sasajalma anu ngaoskeun subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar eta teh sareng ibadah umroh jeung haji. Sasajalmi anu macakeun astagfirullahalazim li wali walidayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali ikhwatina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati alahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Eta teh sarua jeung meunangkeun ridho sakabeh jalma mukmin salat dunia nu hirup nu maot. Tong wakasare urang mah teu da memeh sare aya nu calangap aya nu pompa molor sarena teh nyarame we di postona kutu pak lagrang udah nemer sarena aduh wayang tong parang adu atuh sarena hayang ngimpi nu hade mah wudu heula salat sunat heula maca ayat kursi heula nu tadi heula dibacaan sadayana kakara bismika Allahumma ahya wa bismika amut nah dugsake ulam insyaallah nyimpena bakal sah ieu atuh sarena ge teu pararunya pantes atuh untung teh dihakan kunti ge eta keur sarena ngap-ngapan keur sare lewe geus lareh ngap-ngapan tolong nakunaon saya tolong-tolongan atuh aduh ampun tolong juring mana nu juring aduh sakali teu ngimpi kitu yang ngimpi lagrag tina kapal kulawing teh jebot teh sing hoy teh lagrag tina ranyang tetep ngimpi kitu ngimpi aduh-aduhan aduh tolong ngimpi di anjing. Nah sebab sarena tidak paradu awas jin-jin kafir ngadodoh jalma muslim keur sare teh diganggu digoda ulah paradu atuh Abu Bakar As-Siddiq ngimpena teu kagok di akhirat nah wer ngimpena di akhirat anjeunna ditaros ku Allah. Wahai abdi hamba kami anjeun ku kaula teh diasupkeun ka sawarga paras Gusti cek Abu Bakar As-Siddiq dina impenanana dupi eta lebet ka sawargana kaula teh pedah naon nah pedah ibadah kaula salat kaula saur Allah lain pedah puasa abdi lain pedah ibadah haji abdi lain pedah ngingit abdi kana kitab lain terus pedah naon Gusti pedah dina hiji waktu ingat ke anjeun dina hiji waktu anjeun keur mapah ka hiji tempat harita teh keur hujan tuluy anjeun ningali aya anak kucing kuyumut awakna baseuh tuluy ku anjeun dibawa diasupkeun dipesakan saking kunyaah ka eta anak kucing nepi ka garing eta buluna nepi ka jag-jag deui eta anak kucing Gusti eta teh tah pedah eta kuring teh ngasupkeun anjeun ka surga kitu teh teu muluk-muluk kahadean ti Allah manaon cenah kahadean ti Allah teu muluk-muluk. Sahabat aya nu datang ka Rasul, ya Rasul kumaha aduh eta abdi teh hoyong unjuk ka salira ngobrol abdi teh dupi manawi ieu teh ngengingkeun kalejatan dina ibadah rupina kumaha abdi hoyong puasa satahun pinuh bari tadi selang-seling juga saungna Nabi Daud dupi biasa cek Nabi teu meunang
eta teh kuasa wisol kitu teh ulah kahadean ti Allah mah teu muluk moal naon cenah teu muluk ya Allah mah maha sari mulisab Allah nu gancang ngahisabna teu diengkekeun hisabanana teh perhitunganana teu diengkekeun Allah teu jiga urang do kewajiban diengke ini mata pulang ese-ese ka batur nu ese-ese justru nu cilaka seutak seutik kafir seutak seutik bid'ah ulah komo can apa mimitina nama kuasi dono geuning harita tangkai pos ulah bareto aya hiji hamba hiji abid manehna teh ibadahna luar biasa we wih eta ibadahna hebring pokona mah nepi ka mana-mana di luhur sirahna teh ditiuhan ku awan hebat teh aya wah jelema zaman kiwari kitu moal aya bareto fungsi aya zaman nu kitu kabayang teh ibaratna dia kumaha puasana dia kumaha kabayang teh saking ku hade-hadena ibadah ka mana meuli iluhurna teh diiuhan ku Allah keur leumpang dina hiji waktu dihareupeun melong tukang ngacur naon cenah keur leumpang dina hiji waktu dihareupeunana katolong ku manehna aya awewe tukang ceuk manehna dina hatena ngarasakeun geuleuh jeung ijid ka tukang ngacur eta matak geuleuh jeung ijid dia bijil tina rasa sombong ngarasa diri alus kudu ngarasa alus ulah hade kudu ngarasa hade ulah komo ngarasa pang hade ngarasa pang alus mah pupujeul sabadana harita geus boga karatag kitu dina hatena mika ngewa mika ijid ke tukang lacur eta padahal teu pantes teu layak jeung teu boga hak ereke di papatahan ereke diajak ereke diwurukan dituduhkeun lain dipika ijin sabadana kitu maka eta awan anu nyiuhan kamanehanana pindah jadi nyiuhan awewe anu tukang lacur teh dina harti Allah mampu ngundah-mindahkeun kahadean tong sombong kadita boga harta tong sombong boga beungeut kaset tong sombong boga beungeut geulis tong sombong boga penghasilan badag ulah sombong kadigungkeun naon sababna ayeuna boga isuk bisa eueuh bisa beak oh banu kitu kanyataan lamun kitu kabeh jangan geus pakatan-tan ka dunia teh mata kahadean ti Allah mah teu muluk moal harita Sayyidina Ali ya kisah Sayyidina Ali kantos saur Sayyidina Ali kuntu jalisan ma Nabi kuring pernah calik sareng Nabi dina hiji jamaah sareng para sahabat ujug-ujug harita teh datang lalaki bangsa Baduy ujug-ujug datang lalaki bangsa Baduy laporan ka Nabi cek eta lalaki urang bangsa Baduy ya Rasul abdi teh ieu teh osok ibadah salat namun salat abdi teh ieu teh katungkul wae ku dunia teh upami takbir teh Allahu Akbar najero hate Allahu Akbar nah nu katempo teh geuning jadi loba kunci leungit ka pangiho nah hanapeun kursi kalah ngarencana
kalah nyun strategi jeung sabangsana pokona mangke geus beres salat teh geus langsung ka sawah tuluy nu eta mah moal ka dipacul ek teh kaler heula tagis di dinya kakara maju kana tongoh keur salat eta teh. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci mobil teh di mana poho deui. Alhamdulillahirabbil alamin. Lamun geus salat kita nyeker ka majikan ditanyakeun Ar-Rahmanirrahim. Asa dina kursi neun tadi tetap geuning ditebeu eueuh. Maliki yaumiddin. Atuh jadi mana atuhnya kunci mobil teh ihdinas siratal mustaqim. Buat dibawa ke budak berduli-duli lagu-lagu pohon. Jadi beda artinya nanti letah maca ka mana hate ngahartikeun nana nu mana taulan baduy teh kitu datang ka nabi lamun ke salat teh ya Rasul abi teh dunia dina pikiran teh nah hate teh dunia memang dina letah mah bawa babacaan salat ngan dina hate babacaan parabot pembacaan dagang, pembacaan di sawah, pembacaan di kebun, pembacaan di pasar, di kantor, jeung sabangsana kumpul keur kasmaran mendingan. Bismillahirrahmanirrahim. Tumpas ae. Alhamdulillahirabbil alamin. Yumus ae. Maliki yaumiddin. Kuce-kuce hutahe. Da keur kasmaran teh hatena. Ihdinas siratal mustaqim. Nyai atuh meuni geulis kieu eta pamuda meuni boga meuni inget bae ka anjeun teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nyai amin. Nah eta urang paduy teh kitu salat wuzu teh hese datang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ye atuh jaksangan sabab didorong ku ilmu. Sayyidina Ali cek Sayyidina Ali layak baluhallahu ta'ala wa yanzuru ilaiha. Eta Sayyidina Ali layak balullaha wa yanzuru ilaiha. Mang teh kitu salat teh mohon apa teh eta salat nu kumaha dupi eta mata karoskeun ka nabi ge eta teh mang salat nu moal ditampa ku Allah nu kitu teh Pak. Allah moal ditampa jeung deui walayang guru ilaiha Allah moal maung ka jalma nu salat kitu patut jeung saha teh jeung Sayyidina tegas dan nu tegas mah loba ilmuna aja biasana itu kapan ngomong naluhur didorong ku takabur, ngomongna beretika didorong ku adab, ngomong teu beretika didorong ku teu boga adab, ngomongna tegas didorong ku ilmu. Nya nu teu tegas mah nu teu boga ilmu mah bisa tegas. Ya mah jeung mana mah kumaha ku bodakna teh daekeun ngajinjing teu daekeun mah karep be. Pak, cek budakna teh kumaha nyangke teh kelas 5 abi daerah teh kapan bae teh bakal ka SMP abi teh pahoyong jeung masantren kumaha pa masantren ulah cek bapana. Dah, kumaha maneh we daek masantren jeung teu karep eta teh teu gabdeg ilmu nu kitu teh. Tadi nu boga ilmu moal kitu nya bakal bisa ngarahkeun. Oke. Mata tukang parkir nu boga ilmu beda. Jeung bukan tukang parkir nu boga ilmu. Tukang parkir nu boga ilmu geuningan terus leuwih adak. Terus belok kiri, banting kanan. Obateng. Nah, eta tukang parkir boga ilmu eta. Itu boga ilmu, terus, hidup teh, adak teh. Ai pas teh melong teh. Nah, kumaha ngawatan hidup gitu.
ujur mobil cenah kana batok. Ai lain bejaan aya terus-terusan gitu ada akan anak tadi mah cenah ge. Geus adat di tah eureun. Tukang parkir nu teu boga parkir jalan di gigir jalan raya nu boga ilmu beda aja mau nikah harap atuh. Mobil badak yang leutik priwit stop. No, eureun ka kabeh ge. Terus mah jadi setik itu maju, stop, maju, stop, maju, dan karena duit mas Yuri, maju, stop, maju, beda, tak kadang darah mah, nu belegug nu teu boga ilmu, bingung miriwit dikikir, cara uing ngemari kali itu tuh ngetanyakan mah paron mobil, astagfirullahaladzim. Ham tekan ke parkiran tukang. Ham parkiran. Iham. Mohon. Di parkiran. Urang cahaya jonggon di mundur kan. Ai geus belok ka katuhu berade. Ka kanan, ka kiri. Teu ngomong cenah naon jeduk. Ai mah ini bere tugas teh. Naon teh kan eta? Diadu cenah ge. Lain ngomong atau tadi dan anak cenah ge. Bener dan begitu. Matak saya Nabi saya naha anjeun sanggup lamun teh mah dititah salat ku kami 2 rakaat. Sanggup husuk teu anjeun. Cek Nabi, cek Sayyidina Ali, sangam ya Rasul. Tapi kudu husuk mangga. Kudu husuk mangga. Yakin moal aya godaan ka anjeun moal ya Rasul. Cek Sayyidina Ali, cek Rasul, lamun anjeun husuk maka ke kami anjeun bakal diburuhan. Lamun anjeun husuk wahai Ali, ku kami anjeun teh bakal diburuhan ku sorban kami anu tisam. Nabi kan aya sorbana 2 nu ti kotuniyah jeung nu tisam. Gerwe salat mangga cek Sayyidina Ali teh Allahu Akbar. Rakaat hiji mah lancar. Tah geus rakaat kadua. Aduh. Ingat kana sorban Nabi nu rek dibikeun. Cek Sayyidina Ali tuh ya Rasul, padahal mas sorban mau ditawiskeun teh ulah nu eta hayang nu katun mung mutisam sorban teh. Beres eta assalamualaikum cek Nabi kumaha ali. Duh kekelemesan ya Rasul. Aduh sesah geuningannya kunaon? Sesah. Nah geuning bisa kitu. Abdi teh rakaat kahiji mah khusyuk fokus. Sadak mencak rakaat kadua kala inget kana sorban anjeun katun. Aduh. Eta kahadean di Allah. Saja mah kudu ditampa salatna. Lamun lain ku bageurna Allah mata cek Nabi anjeunna nyangeunkeun sallu fardakum wala tatakalamu fi sholatikum fa inna Allah ta'ala la yaqbalu sholata masubatan bistigoli dunia. Allah muarek narima kana salat anu katungkul ku urusan dunia walakin sallu wastagfiru tetapi na anjeun tong hariwang sok we anjeun salat tuluy minta ampun ka Allah ba'da salatikum salat tuluy minta ampun ka dieu mata ke salat teh tuluyan lah assalamualaikum astagfirullahaladzim li walidayya eta teh minta ampun ka Allah bisi tadi salatna pasti aya anu teu hus. Karti inget karena dunia, inget karena segala rupa Allah lamun ngetang-ngetang keadean di mana urang hade karti eta mah baksa hadena Allah mah gitu. Cek Nabi geus teu naon tadi salat mah sok we geus salat anjeun salat ulah teu meunang nyarita hartuna anjeun salat singkaan pembatalan salat
ngan di mana anjeun beres salat wayahna sok istighfiru minta ampun anjeun robbakum ka pangeran aranjeun kabeh kateu bageurnya bager teh nah Allah mah cek Nabi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu pangade-hadena di aranjeun kabeh nyaeta jalma-jalma anu ngajarkeun Qur'an jeung ngamalkeunana eta nu pangade khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu ngawurukeun Al-Qur'an jeung ngajarkeunana wa majtama'a jama'atu fi masjidin min masajidillah cek Nabi tepati-pati aya jalma anu kumpul riung di hiji tempat di masjidna Allah tuluy di jerokna eta teh ya celuna kitaballah maranehna teh maraca Al-Qur'an ngariung di hiji tempat tuluy maca Al-Qur'an di dinya illa nazalat alaihi musakinata maka Allah pasti bakal nurunkeun katentraman ngariung tah di dinya dina hiji majelis maca Quran babarengan tahsin Quran diajar tajwid Al-Quran diajar tafsir jeung sabangsana maka janji di Allah bakal nurunkeun katenangan katentraman tanya cek tadi teh tijarotan lah tabur bukti teh kabuktian teh maca Quran teh eta teh merupakeun yarjuna tijarotan tabur bukti teh Nabi waktu sarita ke Isra Mi'raj Isra Mi'raj Allah ngadawu kana ya Muhammad mur ummataka ayyaqamu salasa hai Muhammad anjeun kudu marentahkeun ka umat anjeun ngamulyakeun tilu golongan aya tilu golongan nu kudu dimulyakeun hiji naon tah al-walid wal alim wa hamilul Quran hiji walid indung bapa dua alim jalma anu berilmu tilu hamilul Quran opat jalma nu mamawa Quran dina kahirupanana dibaca dipelajari dikaji diteliti jeung sabangsana bahkan jalma-jalma anu meka benduk ku Allah diancam bakal menang benduk di Allah jalma-jalma nu ngamulyakeun ka tilu golongan tadi maka ku Allah bakal dibere beberah dibere buburuh bakal dimulyakeun deui ku Allah sabaraha cenah hiji wa indo kadua alim katilu zaman tukang ngomongkan dina kehidupan walau Al-Quran mahfudun fi sudurihim lahalakati dunia cek Nabi walau Al-Quran mahfudun fi sudurihim lahalakati dunia andaikan saja Quran teu diseuneun dina hate eueuh jalma neuneun Quran dina jiwana dina hatena lahalakati dunia maka dunia pasti hancur ieu teh kamuliaan jalma nu tukang maca Quran naon cenah dunia ayeuna jejeug keneh teu dunia ayeuna ajeug keneh teu dunia ayeuna pancen keneh teu awas umat pancegna dunia ieu teh aya pangaruh di jalma-jalma nu neuneun Quran dina hatena nu nalar Quran
pedah aya nu kararitu nu maca Quran, pedah aya nu kararitu dunia masih aja pegang lain pedah nanaon cek Nabi walau Al-Quran mahfudan fi sudurihim lahalakaki dunia andaikan saja Quran jalma nu neundeun kana eta Quran dina hatena maka lahalakaki dunia lahalakat yakin pasti hancur. Eta tah kaumulan jalma anu maca Quran. Bahkan kalau dina diskusi disanggamkeun jalma nu maca Quran mah idza mata di mana-mana eta jalma nu ahli Quran tukang maca jeung sabangsana kana Quran mata maut tabki maka cari samawati wal ardi wal malaikati maka menangislah langit bumi jeung pirang-pirang malaikat hartina dipikanya ku makhlukna Allah hayang dipikanya ku makhluk Allah maka jadilah ahli Quran maka jadilah hamilul Quran maka jadilah qori'ul Quran maka jadilah mufasirul Qur maka jadilah mudarisul Qur jadi jalma nu mempelajari Quran nu maca Quran nu nalarkana Quran nu ngamalkeun Quran nu nafsiran kana Quran diajar ilmu tafsirna jeung sabangsana itu jalma-jalma anu dipika cinta surga cek Nabi dicawiskeun jang 3 perkara hiji anjeun jeung sahabat anjeun kaduana Abu Bakar jeung Umar katiluna hamilul Quran jal surga cek Allah dicawiskeun jang 3 perkara hiji anjeun kadua sahabat anjeun jeung umat-umatna nya katilu hamilul Quran jalma anu hiungna babarengan jeung Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna tilawatahu ana alaihi wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tak eta teh doa sageus baca Al-Qur'an. Cek Nabi iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an lahu li ashabihi baca ku anjeun Quran sabab Quran jaga di poe kiamah bakal datang nyapaatan kana sok macana di alam kubur Quran nu bakal jadi panyaanna di alam kubur sodakoh nu matak jadi ngalegakeunana di alam kubur Quran nu matak jadi babaturanana engke teh sabada ditanyaan ku malaikat mungkar nakir teh bakal aya datang hiji makhluk naon cenah sabada beres terus paraga tuntas eta manus sama itu di alam barjah teh beres ditanyaan ku malaikat mungkar nakir lajeun datang hiji makhluk anu pikaresepeun jeung datang hiji makhluk nu pikasieunana kacida eta paji hoer teh keur kieu cek malaikat cek tadi teh geus beres ditanya cek malaikat num kanaumil arus mangga anjeun ayeuna mah tos ditanyaan ku kaula
man rabbuka man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka. Tos ditanyaan anjeun ku kaula teh ayeuna mah bari anjeun tiasa ngawalar kana pertanyaan anu eta, anjeun ayeuna mah mangga gerak kulem sapertos kulemna jalmi-jalmi anu nuju pepangantenan kitu jango hate. Duh atuh kulem ngagoler gitu tah tidinya aya nu datang. Aya naon cenah? Aya nu datang. Dek diuk digireun. Nyagap mencetan. Eta keur ngagoler kitu kira-kira reuas teu? Reuas. Komo mun bau. Ieu mah da seungit keur ngagoler kieu. Seungit. Iya saha Neng mana Neng Baqarah Neng Al-Baqarah nya para tadi dawuhkeun Quran nu bakal maturan di alam barzah teh ieu teh Quran teh mohon anu sok dibacakeun ku kaula di dunia mohon biasa nyeun teh sabah kitu yuh yang mangrupikeun hiji rupa nu kasep nu geulis kira pokoknya mau dipikara sekurang kurang dibaca koringan Quran bakal jadi batur di alam barzah babaturan ngabarangan nepi ka poe kiamat maturanana teh si kira-kira lamun di baturan kitu kurang bekal kesalamuan mata tadi ge num kanaumil arus tidurlah engkau cek malaikat munkar nakir sawareh basar mubasir kanaumil arus seperti jalma nu kulemna pepangantenan hartina teh bat Allah nu paling betah di dunia ieu sakali-kalina hirup kecuali beres panganten hajat anggeus nu sasalaman beres kieu leungeun eta ngaprek geus di kamar geus duduaan eta nu paling bungah naon coba ek teu bungah kumaha duit loba sanggup loba beas loba pae loba bener tuh hayang kue aya hayang dahareun loba raja eta ngan saputing isuk ripuh deui bener lagi huk digigireun seseorang yang dulu didamba-dambakan sekarang telah berada di sampingku bebas ek dikumaha-kumaha ge eta mah no comment ya tong di like comment subscribe aja bebas tah eta ge aduh jeung dipikar sapna geuning tong boro-boro kudu kitu jangan diuk barangnya betah hujanan di betah tepun di film India tuh hujan dordar hujan badak ge da betah we di India ngan beda deui jang jalma-jalma anu teu bisa ngajawab kana pertanyaan malaikat munkar nakir man rabbuka teu bisa man nabiyuka teu bisa ma dinuka teu bisa ma kiblatuka teu apal ma imamuka teu nyaho man ikhwanuka teu bisa ngajawab naudzubillah didagoran tuluy ku malaikat munkar nakir ku gegedirna anu badag teh geuning gadana jang
anu lamun eta gada teh antok kana dunia leeh ta dunia lamun diangkat eta gada mun karena kirku manusia jeung jin sakabehna nu aya nu kudu diciptakeun ku Allah di alam dunia moal uget-uget acan saking ku badan jeung ber katurut bakal ditengelkeun ka jalma nu teu bisa ngajauh mata 7 lapis bubi mebes dicokel ku orai si jaul akro ngapung deui ka luhur tanya deui pebes deui geus beres datang hiji makhluk nu pikasieunna ka cida kuntilanak lewat pocong lewat genderuwo lewat buta koneng waduh eta mungkin lewat tuyul komo naon deui euy pampir komo pampir Inggris mah make jas komo awena cantik naon deui kuyang komo eta mau beuteng-beutengan acan hulu weng kula geganteun oh pikasieunna ieu mah rupa pikasieunna bau kacida beungeut na pikasieunna anu kacida katurukeun kieu datang we eta hei udang ngot ngejak langsung rewas ngejak di tempat teh cara urang geuningannya eueuh peting-peting tajam 2 peting malam Jumat heug kliwon heug di mana modal di mana tah di walungan nu beurangna teh aya nu ti kuncung hayang ngising-ngisingna kadinya ge kenagong pasek omeh naon ieu aya nu ngahalangan nyeu cai teh ai saya buuk meulit kana leungeun abe pas di polong mereka angkat teh keur kieu we eta teh serem-serem acan sakitu teh artinya tah di alam kubur meleuwih tinimbang kitu mata yeup tiap urang baraca Qur'anna insyaallah jadi tijaratan langtabur jadi naon teh perniagaan anu moal mata ngarugikeun boga mobil ngarugikeun capek ngomean capek ngolian komo geus bucap geuning tengah leuweung heueuh tukang tambal ban ngarugikeun teu bisi pajarkeun boga harta ngareunah jang heeh boga duit loba ngarugikeun teu percaya maneh moal duit sakoper init naik naon tah naik bus so bisa sare jongjon moal nemponu asongan gejang soak atuh sok eta da siga ngasongan naon be sok bu moal datang tukang ngasongan naon teh euy anggur strawberry bu anggur bu moal bener juga bangsat we kabeh di rumah teh euy hese hayang sare teh boga imah emas diteundeun di imah dina lomari peuting-peuting hese molor tah naon sabab sieun aya bangsat nu maling kana nyusahkeun teh ngaripukeun teh ngarugikeun teh tah nu moal ngarugikeun mah nyaeta yatluna kitab Allah daek maca kana kitab Allah moal rugi di dunia jeung di akhir wallahu a'lam bishawab. Rabbi